wabarakatuh. Masih terus panteng di channel YouTube-nya Iwan Oke Garut ya. Bagaimana kabarnya buat semua warga Garut dan sekitarnya, Jawa Barat dan sekitarnya, terus Indonesia dan sekitarnya, mancanegara dan sekitarnya. Pokoknya semoga tetap sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Ayuan di kesempatan pagi, siang, sore hari ini kedatangan ada Mang Gareng sama Mang Ucir. Kita mau gak tahu mau apa ya. Udah kita sambut aja kedatangan buat Mang Gareng ya. Mangga Mang Gareng, wilujeng sumping Mang Gareng. Aduh Mang Gareng ya alhamdulillah jasa sumping tadi ya. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Gareng damang Alhamdulillah, alhamdulillah dia dapat ayeuna. Mang Gareng sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. alhamdulillah kalau sehat maduh. Mang Gareng di segar kieu. Alhamdulillah Den, alhamdulillah. Mang Gareng di kesempatan pagi, siang, sore hari ini sangat baik sekali. Alhamdulillah. Bagaimana Kang Iwan, kabarnya baik? Alhamdulillah Mang Gareng. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mang Gareng bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat. Amin. Panjang umurnya, dimurahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mang Gareng bagaimana menyikapi kondisi seperti saat ini? Aduh, kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, tapi alhamdulillah Mang Gareng terus divaksin, terus 2 kali, alhamdulillah lancar, sehat walafiat, teu aya halangan harungan naon. Alhamdulillah. Matak segar Mang Gareng betul, tinggali segar. Wah, Mang Gareng mah segar alhamdulillah. Ku divaksin, terus divaksin alhamdulillah. Oh, nah itu divaksin. Ya. Eta teh gunana vaksin teh kanggo naon teh Mang Gareng? Eta teh gunana vaksin teh kanggo mencegah model penyakit anu tumiba ka urang sadayana. Oh, di antawisna Sapertos ya anu nuju menyebar dina waktu sayeuna, seperti penyakit yang sedang menyebar sekarang ini bisa diatasi sama vaksin. Oh, ku vaksin mah dibaresan. Iya betul, ku vaksin mah dibaresan sakarupina. Ya mudah-mudahan urang sanaos aya nu tadi vaksin oge cing sarehat walafiat. Pokoknya kesehatan itu harus dijaga sebaik-baiknya, karena sehat lebih baik menjaga daripada mengobati. Laras bisa. Mang Gareng jalan-jalan di mana namanya teh Mang Gareng teh? Abdi mah jalan-jalan di gunung bieu teh. Jalan-jalan kelilingan ke gunung. Meuni resep endahna geuning di gunung teh waduh luar biasa. Matak urang kudu bener-bener ngajaga nu namina hutan. Kudu dijaga bener-bener supaya lamun dijaga mah ku urang meureun bakal ngeunah pisan. Bakal seger, bakal sejuk. Pokoknya bakal segala rupana endah. Dikarenakan orang sebagai manusia tidak akan bisa menciptakan alam seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walah benar pisan Mang Gareng. Iya tuh, Mang Gareng teh atuh. Jadi lamun kita benar-benar bisa melestarikan alam lingkungan kita, terutama hutan-hutan yang ada di lingkungan Kota Garut khususnya, umumnya semua gunung-gunung yang ada di Indonesia, negara Republik Indonesia, dan juga di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa melestarikan. Terus badan kudu bisa lamun ditanam pohon sama tanam pohon kamu penyerap. Ada bisa buat penyerapan biar apa itu namanya? Biar agar air serapannya tetap menyerapnya ke tumbuhan-tumbuhan, ke tanaman-tanaman.
Jadi kalau gondol otomatis kalau gondol air itu akan mengalirnya ke pemukiman. Terjadilah seperti yang namanya banjir. Itu yang dikhawatirkan Manggaring mah. Waduh, luar biasa pisan Manggaring. Iya tuh. Karasan Manggaring juga kan belajar. Belajar di mana Manggaring teh? Di eta didinya di berapa dinya teh? Di Bang Maman. Gitu we dari kakolot Pegeding. Lah belajar. Jadi manusia itu belajar dan belajar. Laras bisa. Itu jika aya Mang Buncir, jika aya Buncir itu, waduh, aya naon tuh si Buncir. Cir, kadieu Cir. Aya naon Manggaring? Kadieu. Waduh, emang Buncir itu. Lah, nya aya naon. Oh, kadieu. Di mana dinya Buncir teh cigana geus kupurilingan Manggaring. Cikada mah kitu, geus kukurilingan sia tau ge ting neangan runtah cigana mah. Pampangna runtah nu menet disolokan di mana-mana teh eta bisa didaur ulang. Bisa dilestarikeun oge, bisa dibikin kerajinan-kerajinan. Kalau orang-orangnya bisa berpikir jenius. Oh, gitunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, di mana Buncir? Kieu we abdi mah kukurilingan Manggaring. Bieu teh kukurilingan abdi teh ningali kaayaan lembur, aduh Gusti nu agung. Nah kumaha lembur? Nya aduh manusia kuar manusia jauh katawisna teh. Buncir mah meni resep ningali pemukiman upami ningali masyarakat anu karompak resep. Oh nya tuh. Dan di mana-mana lagi kudu kompak. Jadi lamun kompak mah bakal merenah jeung tumanina sakala rupana. Eta pisan, sakala rupa nomor hiji maka kompakan. Waduh benar luar biasa. Kompak. Tadi dinya nu kompak mah mata terwujud nih. Hiji naon ngaranna? Naon atuh? Pokoknya menu kompak mah bakal alus sakala rupana. Geningan ari ciri-cirina nu kompak teh hiji model sabonggotan. Benar. Model sabonggotan eta naon? Balingping. Lain. Eta naon? Saringange. Lain. Sabonggotan naon? Sabonggotan mah eta naon? Hui. Awah. Piraku. Sabonggotan hui. No sabonggotan mah sapu nyare. Lamun sabonggotan lamun sasapu di luar pasti bersih. Baya kabehna tah masyarakat oge lamun kompak mah bakal bersih. Nah kumaha maneh? Piraku masyarakat kompak jadi bersih. Maksudna bisa meresihkeun halamanana, bisa meresihkeun lingkunganana supaya segar, supaya ngeunah di alam urang teh segar tumanina mah. Oduh, bener pisan. Jadi intina mah urang teh kudu bener-bener bisa ngajaga nu ngaranna meureun di kampung urang ieu. Eta pisan. Pang-pangna lamun urang bisa ngajaga sakala rupana eta nu disebut ngajaga teh bakal bisa ngalestarikeun jeung bisa ngamamulkeun masyarakat teh sari ngaran-ngaran seger masyarakat teh bakal datang ti ditu ti dieu bakal datang bangsa turis asing jeung sajabana nu hayang ningalikeun masyarakat nu kompak nu bersih. Waduh. Nyaan si Ucir kan rolang gitu ka weuh reman abdi teh atuh. Pokona masyarakat teh lamun sarehat mah bakal ngarareunah sakala rupana ge. Pokona mudah-mudahan cing bisa ngajaga sakala rupana terutama lingkunganana. Mudah-mudahan cing bersih. Benar. Jadi kudu bersih lingkungan. Terus ayeuna hutan-hutan ulah nepikeun ka dikundulan. Hutan-hutan teh cing bisa ngajaga jeung ngelestarikeunana. Sangkan meureunan
hari dijaga jeung dilestarikeun mah sagala rupa oke bakal panggih jeung kabarokahanana. Eta pisan Manggareng. Aduh Manggareng meni pinter abdi teh itu. Ku guruna di mana cing? Di mana abdi milu? Eta deukeut jadinya di Bah Maman. Waduh, hayang silaturahmi ka Bah Maman abdi teh geus lila. Ulin kadinya. Bah Maman, atuh ya mudah-mudahan sing sehat, panjang yuswa Bah Maman. Itu cewek, da eta aki urang sadarea. Alhamdulillah. Jangakeun pokona kau kasadayana. Nya benar. Mudah-mudahan orang bisa tetap menjaga silaturahmi, terutama kita bisa menjaga yang namanya hutan, kita bisa dijaga sebaik-baiknya supaya banyak sekali penyerapan, supaya tidak terjadinya yang namanya musibah banjir. Waduh benar pisan. Kobayana masret datang musim hujan. Ya benar. Sekarang kan sebentar lagi masuk ke musim hujan. Ya betul. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin ya Manggareng. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya udah, sekarang Manggareng mau nanam-nanam. Banyak sekali pohon-pohon yang Manggareng mau tanam di gunung ini. Ayo atuh, ucirnya yang milu. Ayo. Sok atuh cing salamatnya Manggareng oge ucir. Amin. Nuhun Kang Iwan. Nuhun abdi angkat heula. Mangga sok cing salamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi oge Iwan bade angkat. Rek ka mana? Uncir rek angkat ka mana? Nyarek milu we ka Manggareng. Da ucir oge hayang nanam pepohonan di hutan ngameh bisa menjaga dan melestarikan nu aya di hutan. Alus cir alus harinya ka gunung mah urang oge bakal leuwih dipikannya jadi gunung oge moana naon lamun urang teu nanaon. Waduh nya pisan. Mangga atuh Aiwan. Mangga sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ternyata gitulah. Jadi kata Manggareng sama Ucir, kita itu harus bisa menjaga yang namanya hutan kita, pegunungan kita dengan dijaganya dan bisa melestarikan, dan juga mungkin terutama banyak sekali kalau hutan kita dijaga, para peminat atau para wisatawan yang camping atau apa ya namanya, pokoknya lah kalau indah yang namanya hutan kita juga akan ikut berbahagia. Mari kita lestarikan, mari kita jaga hutan kita. Assalamualaikum.